Faqala maka ngadau ya Syekh Alqamah, ya bunayya he anaki, idza aradta bila mana ngarepkeun anjeun suhbata insanin kana ngarujengan hiji jalma. Namun anjeun rek berteman dengan orang lain cenah. Omat fashab maka barengan maka temani rencangan man jalma man kajalma ngarencang teh. Idza khodamta bila mana ngakhodam anjeun, ngaladen anjeun, ngabantu anjeun, melayani hu kasih man soana maka ngaraksa saman kakak anjeun, maka menjaga ketika orang melayani teman teh gitu, maka teman orang teh menjaga harta orang, kehormatan orang, jiwa orang. Tangan manu kitu. Lamun urang rek berteman teh lamun hayang bahagia dunia akhirat gitu. Da saur seseorang ulama kieu wallahi demi Allah ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflah. Demi Allah cenanya teu bagja teu sukses jalma anu sukses kecuali ku bergaul jeung jalma anu sukses. Lamun orang hayang sukses bergaulna jeung jalma anu sukses. Rek urusan dunia tanapi urusan akhirat. Kita saur para ulama seperti itu. Nah, ketika orang hayang punya teman, maka pilihan teman teh ketika orang melayani, ngahidmah teh bahkan ya, tiasa leuwih utama tibatan amal-amal sunat. Hidmah orang melayani hamba Allah, orang lain dengan cara mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat eta teh leuwih utama tibatan ibadah sunat khidmah teh. Dalilna naon? Kapungkur saur Sayyidina Anas bin Malik. Nya khadimun Nabi. Khadamna Kangjeng Nabi Sayyidina Anas bin Malik. Kangjeng Nabi sareng para sahabatna menuju dalam perjalanan. Tuluy nya lireng heula weh di daerah anu banget panas. Nya di gurun pasir kan ya. Gurun pasir lireng heula. Aya nu puasa, aya nu henteu. Puasa sunat ieu mah, sanes puasa wajib. Aya nu puasa, aya nu henteu. Ari nu puasa mah hararees. Nya karulem gitu maksudnya. Anu nu puasa mah karulem, ya teu kuat atunya. Panas. Ari anu teu puasa mah ngararopi. Ya anu aya kopi mah nya sanes ngopi. Nya ngabangun tenda. Sareng nya ngabangun tempat berteduh. Nya nu puasa mah karulem gitu nya, tapi sahabat anu teu puasa ngabangun. Nya mendirikan tenda lah gitu nya, mendirikan tenda. Saur Kanjeng Nabi kumaha? Dahabal muftirunal yauma bil adr. Wo cenah jalma-jalma teu puasa ayeuna mah euy cenah boga pahala anu badat. Ya dibandingkeun jeung puasa tapi untuk mendirikan tenda. Komo gitu nya ciparibasananya puasa ongko ya ikut mendirikan tenda. Nah namun dibanding-banding ku para ulama utama kene ngahidmat daripada ibadah sunat. Khidmatnya melayani hamba Allah dengan cara mendatangkan manfaat, menghilangkan madarat. Khidmat kan sanes ka batur gitu. Ya komo khidmahna dalam rangka jabatan eta mah jadi kewajiban. Lebih utama eta mah daripada pasunatan mah gitu. Orang melayani masyarakat ketika memang orang jadi tokoh, jadi pemimpin. Da saur Kangjeng Nabi keneh Sayyidul qaumi khadimuhum. Anu jadi pemimpin suatu kaum eta teh khodamna saudara. Melayani, tugas itu melayani. Orang kudu bisa memberikan yang terbaik yang kaumna, kudu bisa menolak mudaratan di kaum. Khodam. Bahkan sahabat balik gulungan nuju di kewagean. Man khodama khudima. Jalma anu sok ngakhodam engke jaga bakal di khodaman. Sanajan urang ayeuna teu ngalaman di khodaman engke turunna ka anak incu.
Sehingga ku sapali ulama mah kekumpul lamun orang hayang jadi ulama. Hayang jadi ulama ngan ningali kana naon teh kana kaayaan wah teu mungkin sudah jauheun geus umur sakieu gitu. Hayang jadi bener-bener ngarti gitu nya dalam kana ilmu agama jeung dalil-dalilna maka sok gerangahin mah ka fuqaha ka ulama. Lamun teu beunang ku urang gitu. Ya kemungkinan besar teu beunang gitu nya. Oke ka anak incu bakal turun. Bakal aya salah sahiji anak urang, incu urang anu alim. Ya penting na ngahidmah seperti itu. Dan di pasar-pasar itu memang tradisi ngahidmah masih kuat kan ya. Masih kuat. Tuh, jadi ka teman oge urang ngahidmah. Ngahidmah ka teman dengan mendatangkan manfaat, menolak keburukan. Maka si teman orang teh teangan teh ketika orang ngahidmah ke teman ke babaturan maka teangan teh babaturan anu bisa sama-sama menjaga di ketika orang melayani babaturan urangna menjaga diri orang, menjaga harta orang, menjaga kehormatan orang. Teman teh seperti itu sahur saya alqamah.